nama meuli kopi jeung rokok. Neangan ieu we urang mah eta mah. Neangan rongsokan. Bangsam karare ya beling naon itu da sikat kuntu naon itu urut da anu karieu we. Jual ka mah ayo. Ayo di mana ayo nak? Sawah cenah. Susu da urang ngebutuhna. Hayu tak bangsa nu karieu teh asupkeun itu karieu teh. Tah ya asupkeun ya. Tah. Video eut. Tuh. Nah, sekian lumayan lah. Mamaku Abi. Susu lain dari mana? Itu nama itu. Oh ya. Jalan di tadi. Sok. Gimana? Dialog gitu. Ayo di mana ayo nak? Ka mana wawa ayo nak? Bentar. Lebakeun jalan gini ke sawah nurutun. Iya cenah ayo. Bade ngarisale eta rongsokan cenah. Rongsokan. Oh. Oh. Oh, pasti agung teh. Di mana ngariti paling mana teh? Oh, namanya teh eta ti Pali Sawah. Oh, di paling sawah. Terus ngarit namanya teh. Oh, mohon. Terus ngarit ka domba geuningan. Terus ayaan jukut tanya, Pak. Oh, ujukut mah. Hmm. Taeun da. Aya nama taeun terus hujan deui geuning. Oh, jukut mah tos seueur nya. Oh, seueur aya nama. Doma tos seueur, Pak. Seueur met 3. Oh, 3. 4 mah. Naon ini baru teh naon teh? Tuh, itu cenah bade ngacara rongsokan. Oh, rongsokan. Naon wae teh rongsokan teh? Buka, ya ka dia barudak. Oh, siap ningali eta na, ningali ieu na tayana. Rongsokan mah. Oh, rongsokan ieu teh. Oh, bangsa kaleng bangsa ieu botol ieu mah. Aduh, aya nu kieu mah da geuningan barang murah jang keur dieu mah. Keur dieu mah marurah tah. Pajang 50.000 mah wae eta. Ieu teh ari ieu di etakeun mah dipaksakeun mah nya pajang we ieu teh. Paksakeun mah. Tah. Ieu campuran kieu geuning ieu teh nya. Aduh, Kira sabarahaan ya, Pak? ieu teh lah palingnya beneran kurang 100 ribuan mah teh. Oh. Nah, iya aya jering segala. Aduh, mah tah nomor kieu per kilo teh Rp1.000 per kilo ieu teh jang. Wayahna we nya ieu teh da. Ayeuna teh pangosna teh rada bungsur deui ieu teh. Tah bungsur mana kieu cenah nilek mah Rp500 per kilo. Tah antara ieu nilek ieu mah. Ieu mah barbek teh barang bekas teh ya. Tah mana kaleng ieu mah Rp50 hiji. Ieu teh ya eta mah. Itu awis atuh mirangan pada rupi-rupi gitu rupi-rupi eta na gitu warna teh rupi-rupi pengosna. Aya cukup jeung ngopi jeung ngerokok. Ah, tah kitu urang teh penting mah ari di etakeun mah kitu dipilari mah urang teh nya rokok bisa urang teh keur kopi lumayan gitu. Ari daek rajin mah. Malah majang eta teh ari kena rongsokan kieu teh. Urang teh kuat nyakolakeun gitu urang. Karena mereka lulusan tinggi we kitu lebih beratna kitu ari daek tageun teh gitu. Saurna aya putra wanu di eta wanu di Timur Tengah teh kumaha teh? Oh, eta teh Timur Tengah teh cara kieu deui miliaran barbek deui. Oh, eta teh ngan eta mah kieuna. Oh, bangsa poing-poing kapal gitu tah. Ada jang-jang kapal. Poing-poing kapal gitu bangsa jang-jang bangsa buntut tadi di situ mah. Rudal marina sih. Tah, made rudal. Oh, di Timur Tengah teh nya di Libanon ya we. Libanon lah pentingna bade nya seueur gitu. Seueur tah eta murang kali terus aya nu di ditu teh gitu. Terus aya ieu na kitu. Mohon sok. Putra watena kadua teh di Bandung nih, Pak. Di Bandung eta teh budak kuat teh. Sekolah dewa itu tuh, Pak. Di Unpad eta mah. Oh, Sekolah, sekolah. jurusan naon teh eta, Pak? Jurusan mode eta mah kana insinyur ieu
Plastik. Oh, plastik kita mah. Oh, Pakai keresek. Sukses. Kabar ayeuna mah alhamdulillah teh sukses ayeuna teh. Ayeuna teh anu ngadamal tina eta teh kapan kana bensin ayeuna teh. Tidak makan bensin, karena bahan bakar eta teh. Tah ayeuna teh terus ya ayeuna teh eta teh barudak teh. Udah alhamdulillah ayeuna teh boga tahun cenah pepenyang cenah gitu minangkana mah. Udah ku sorangan mah da sorangan kitu nya di kamari mah. Ayeuna mah kitu boga batur cenah keur mengiloan cenah sekretarisna cenah kitu. Sukses ya, Wak. Sukses alhamdulillah teh tina rongsokan teh boga. Ya ari ayeuna mah geuning tina naon we lah usaha teh gitu. Teu kitu mah dari tina barbek mah mau dikembun-kembun mah geuningan. Jadi nyari loba mau jadi duit gitu teh urang kali teh di mahasiswa teras yang ka ieu ka abri lebat ka abri tak kumaha di abri teh henteu ieu gitu henteu kanggo da jabri eta teh nya tah saya budak teh da umurunan kumaha hari kitu peristiwa lah lainna itu nama gitu rasa uih ya budak teh. Oh jadi telah dicukur nya Telah dicukur teh da meureunna hayo iyo. Jadi ku abrina teh di ieu nya. Teh di eta ku pimpinan teh dikaluarkeun gitu. Oke gitu kan. Putra Wa teh nu kadua teh di Bandung lin Wa. Doh nu kadua. Tah bener di Bandung eta teh deui. Kalau di wae. Sekolah di wae di Unpad eta sukses lah alhamdulillah. Jurusan mana eta Wa? Masih kena kana rongsokan teh. Ieu jang dina di mahasiswa teh hareuteuna teh nu kieu Gitu ya. hareuteuna teh ieu aqua nah mineral kieu teh aqua na teh nu karieu saruangna teh naleutna teh barudak mahasiswa teh tah ayeuna mah jang ieu teh puntennya tukang hayong awis ieu teh tah ieu teh wayahna Rp3.000 eun ieu teh ku Sakitu teh, Wak. oh sakieu teh tah kumaha tuh saya pisan eta kang uwa geuning tah ieu teh sadaya teh mun salit ewang we nya kitu ayeuna mah urang ieu kitu urang silidungakeun sing aya dina kalancaran sadayana ieu ladang ieu teh sing mangpaat ku sing aya barokahna ku ujang di taruangna gitu ieu artosna jang puntennya Ditampinya sami-sami penting emang ampunten we jang da mah da yang awis geuningan ayeuna teh ieu pangawasna teh jadi luxur deui geuningan neng kayak kapayun mah jadi 200-an deui terus naik mah ieu jang dina di mahasiswa teh hareuteuna teh nu kieu Gitu ya. hareuteuna teh ieu teh aqua nah mineral kieu teh aqua na teh nu karieu saruangna teh naleutna teh barudak mahasiswa teh tah deui Sok gitu kan. Putra Wa teh nu kadua teh di Bandung lin Wa. Doh nu kadua tah bener di Bandung eta teh deui Kalau di wae. sekolah di wae di Unpad eta sukses lah alhamdulillah Jurusan mana eta Wa? masih kena kana rongsokan teh tah modal di